Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang murid-murid kelas 2? Insya Allah sehatnya. Alhamdulillah. Dinten Senin urang dia ajar deui bahasa Sunda. Nah, dinten ieu urang bade diajar maca teks wacana dina bahasa Sunda. Ayo dangukeun dan ikuti ya. Beduk jeung layung, beduk dan lembayung. Tah sora beduk batur, tanda geus magrib. Geus nitah reureuh ulin. Ngajak ka masjid, belah kulon hibar layung. Ngajak muji Kayang Agung. Tuh suara beduk teman, tanda sudah magrib. Sudah menyuruh berhenti bermain. Mengajak ke masjid. Sebelah barat sudah tampak lembayung. Mengajak memuja ke Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar membaca wacana hari ini sudah selesai. Hatur nuhun kanggo murid-murid kelas 2 nu tos nyimak video. Tong hilap dikerjakeun pancen atau tugasna nya. Wassalamualaikum sadayana.